pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali mah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bager heran anu sih mun santri moal digrog-grogeun moal aja potongan lain santri tah mantu penjahat kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad Kibalat ieu mah aya deui tak kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu bareng balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobong sepi amat sih cekula ieu pondok sepi amat ieu hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid ulama digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cekula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebeleh ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedognya dug ya alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah kadieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain kadieu lahan goblok tas kerasna nyala bro dug buat kitab segala naon wae di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buat lompat kita dikunci dari lawang ge wah bahaya cek bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragang geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di handap tangkal buah aya make kebaya hejo aya orang di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya keneh diketrok make tungkeun cak klep tok getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit uluh ieu orai gara-gara da dipaehan ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busol Karim leungit jago ngaji Mama Busol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Syatibi jago ukudul Juman jadi dia pasti ini kurang tuker cekna kula ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji kudu cuma jadi ngaji lah teh jarago kabeh entek balik digentur ge diiring sakareta ngiringna teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta ku jago-jagona ngaji geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mah teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin ieu mah asli ieu mah dongeng teh lain fiktif
asli menang lah suka ada ke negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah ayeuna debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah maha kawasa, Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama Oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui bari mah bahsul mah saya teh jeung bapada manusia. Ieu mah di nagara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja meunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Wah di negara jin teh masyaallah MK na aya. Masya Allah presidennya ini ke Kalimantan eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa debat mama teh di negara jin. Ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama panjang dong nama engke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu ye ulah sok hiris ya boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara Azra eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad tapro imat singkatna bae singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang kemudian singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbunia tetep dek pesantren di Kresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya mah bangsa jin kulantaran cek itu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cek sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama silakan mama supaya mama ngimaman di negara jin oh biasa terus lanjutkan tah mama Oco terus
raina kajian imam, terus ku mantuna Kiai Haji Motoha, terus ada Kiai Haji Abdullah, terus ka ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir, terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor teh itu Ki Ahmad dan sobrang Ki Ahmad Ki Balap ieu mah aya deui tak kiai kadi itu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aja aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh kula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuleuh jam teh geus jam 9:30 sebelah gila ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrognya dug alhamdulillah aya batur aing kada sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah kadieu dug jeban pancang amat sih goblok sia ye lain kadieu nahan kudu tas kerasna nyala bro dug buat kitab segala naon wae di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar batak geus lompat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya jeung bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragag geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cak aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes jika mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lompat deui ada jeung jin mah Masya Allah geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun teh sakali kejadian model gitu sajeuna teu pernah babatulan kula urang Cicalengka batu